Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satecana ayu urang puji syukur ka Gusti Allah anu tos maparingkeun rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu. Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta rerencangan-rerencangan simkuring anu dipika cinta, dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina urutan mariahkeun Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang peryogi kauningan yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara. Matak kituna urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar singgiat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeunaan Hari Kemerdekaan Indonesia ieu. Contona ngajukeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana. Hayu urang sami-sami dina urutan mariahkeun Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang peryogi kauningan yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara. Matak kituna urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar singgiat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeunaan Hari Kemerdekaan Indonesia ieu. Contona ngajukeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mangpaatna jang diri urang. Misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku, diajar sing bener jeung sajabana. Supina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten supami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hati aranjeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.